ningali Kanjeng Rasul jelema diganti rupa maot aja di bagong eta Kanjeng Rasul nanya ka eta si jelema lalaki kunaon ieu sababna bapa maneh jadi diganti rupa jadi bagong kieu ecek ieu si budakna ngomongna kieu ya Rasulullah bapa abdi teh akur nama jeung batur bageun nama ngan hanjakal ya Rasulullah bapa abdi tarasol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Sahabat Anisan TV yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, bertemu kembali dengan saya Asep Supandi. Sebelum saya melanjutkan video ini, silahkan teman-teman klik like, subscribe bagi yang belum, dan tekan notifikasi loncengnya biar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Oke teman-teman, langsung saja kita tonton videonya. Semoga bermanfaat. Kanjeng Rasul Abu Bakar sareng Sayyidina Umar nuju didinya teh ngariung. Ari hek teh aya hiji jelma budak morakeneh. Rawah riwi dong ka Kanjeng Rasul. Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Cek Abu Bakar sareng Sayyidina Umar teh aya naon ieu jelema datang-datang ceurik. Ditanya ku Sayyidina Abu Bakar Sayyidina Umar. Adek naon anjeun? Kaula hayang papendak sareng Kanjeng Rasul. Bawa ku Abu Bakar sareng Sayyidina Umar lebet Kanjeng Rasul. Cek Kanjeng Rasul, "Mayu beki kaya syah." Naon kunaon anjeun ceurik? Sing bener ieu anjeun kunaon datang-datang langsung ceurik aya naon anu ngajadikeun ceurik maneh teh? Dijawab ieu si budak anu datang ka Kanjeng Rasul. "Qad mata abi wa laisa lahu kafin wa laisa lahu basilun wala kafinun." Ya Rasulullah, bapak abdi mah maot. Ngan hanya kal dina maotna ieu bapak abdi teh eueuh anu ngamanian, eueuh anu naon? Mabungkus. Aramungan warga teh. Ditanya ku Kanjeng Rasul, "Kunaon make kuat kitu?" Duka ya Rasulullah coba we ka ditu. Pas kitu cek Kanjeng Rasul, "Abu Bakar, Umar, hayo ka imah eta." Ka imah eta jelema. Urang pas kitu cek Abu Bakar jeung Sayyidina Umar, hayu urang ka imah maneh coba nempo bapa maneh teh kumaha. Kembae kaula anu ngurus. Barang pas Abu Bakar jeung Sayyidina Umar datang ka eta imah si lalaki ari heg teh bapana heueuh we geus ngarengkol maot. Ngan hanyakal maotna eta si bapana diganti rupa ku Gusti Allah jadi naon? Bagong anu bagong hideung ngarengkol kitu teh. Astagfirullah, mudah-mudahan urang sendiri raksa ku Gusti Allah. Amin. Ya Allah ya Rabbi, eta Abu Bakar jeung Sayyidina Umar pantesan atuh urang lemur eueuh anu daekeun ngamanian. Eueuh anu daekeun ngabungkus. Naon sababna? Ieu si jelema maotna diganti rupa jadi bagu. Jadi bagu. Ditanya ku Abu Bakar jeung Sayyidina Umar. Kela. Ayo urang mawartos ka Kanjeng Rasul. Barang pas datang ka Kanjeng Rasul, cek Kanjeng Rasul, "Hayu urang ka ditu ayeuna." Ningali Kanjeng Rasul jelema diganti rupa maot aja di bagong eta Kanjeng Rasul nanya ka eta si jelema lalaki, "Kunaon ieu sababna? Bapa maneh jadi diganti rupa jadi bagong kieu?" Ecek ieu si budakna ngomongna kieu, "Ya Rasulullah, bapa abdi teh akur nama jeung batur bageun nama ngan hanjakal ya Rasulullah bapa abdi tarasol." Masyaallah. Tara sholat can pernah ngalakunan sholat. Tamantakan maneh kades di dunia nak keneh jelema nu ninggalkeun sholat diganti rupa jadi bagu. Pasti dinya ku Kanjeng Rasul ngadoa. Kanjeng Rasul ngadoa ka Gusti Allah. Maklum Kanjeng Rasul ngadoana diijabah ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, coba ieu gantikeun rupa deui jadi jelema deui supaya naon? Bisa dipanyan, bisa dibungkus, bisa disolatkeun, bisa di hari hek naon langsung jadi jelema deui. Jadi jelema dibupanian, dibungkus. Barang pas dibawa ka kuburan. Pas arek diasupkeun kana kuburan eta si jelema eta jadi bagong deui. Jadi bagong deui. Astagfirullah. Ieu saha ngaranna saha? Teuing teu nyaho. Teu dicaritakeun ngaranna. Kadang pas kitu kumaha cek Kanjeng Rasul. Tempokeun.
Ya dorakana jelema siksaanana jelema anu ninggalkeun Sholat. mentakan kadek maneh sabaraleg awas ulah sampai wani-wani ninggalkeun Sholat. sholat 5 waktu khususna.